Kenapa mus jika keur ngarumus mana? Iya keur pasang togel lah ya. Lah neangan togel atuh. Kamari keluar teh 245 Heeh. ai urang masang 217. Wah, atuh jauh. Ke orang bahas di podcast tentang wah, tahu kebenaran. Aduh. Mang dia mang. Orang bahas lamun hayang beunghar rek kumaha gitu. Ada ya acara naon dia acara podcast. Podcast. Oh, geus mulai. Mulai. Siap. Ayeuna sumber anyar ya. Narasumber. Sana mina? Ngepangkeun atuh. Sa Abraham. Abraham. Mang Mod. Nya. Host ya, host. Host. Oh nya. Host fenomenal. Mikna cari pasangkeun euy. Pasangkeun lah. Siap nya. Ya, jadi kieu Kumaha? konsepna teh kan sieun tadi teh Ieu ya kopi nu wae. oh sok siap. Hmm. Ditinggal itu keur ngarumus we hayang beunghar gitu pasang togel. Terus kumaha? Tah ayeuna orang bahas dina podcast ngarumus Siap. ngalamun hayang beunghar. Lamun hayang bolan itu kamera benernya. Heeh anu itu. Ieu hiji. Ya poe mah dekat ciri. Gitu we. Sok buka lain mah. Buka lah we. Buka. Siap. Balik deui bersama kami Obrolan TV. Obrolan berbobot tapi pas di kadu di pas. Rot. Oh, geus kira pas. Sok kilu 2 ji prong. Di dua hiji, brung, siap. Dibuka deh mah. Wanggeus. Nggak siap. Para warga selainnya dulur di mana we ayana anu di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kembali lagi bersama kami ya. Orang bertiga ini sekarang ada narasumber baru. Mang Abraham. Mang Abraham. Asik. Abraham Samad Leng. Ahli kana naon tah? Kan matematika sih. Matematika ari ahli mah. Oh. Tak jago ngarumus togel. Ngarumus teh wah. Pokoknya mah jago pada unu hasil we. Eueuh nu Jauh terus. eueuh nu tembus. Eueuh gitu. Kumaha Ah, teh carana hayang tembus teh? eta jagona naon sebenarnya. Cenah jago matematika tapi tembus. Heeh. Ari ditu mah kostumnya wah. Si mah hiji tambah 3 ge 8. Jangan-jangan dikerjain sama pernah tanya ke dukun teh. Ari katanya masa. Ngeus sih pernah gitu. Geus, Pernah. Hayang naon ke dukun teh tanyana? Hayang beunghar nyata. Nah, ini mah kieu we urang rek nanya tujuan dirinya hayang beunghar teh rek naon cing rek Ya naon. urang kahiji meureun pribadi hayang ngabeungharkeun inung bapa hayang nyenangkeun meureun nya. Oh, halus eta mah halus. Terus hayang kawin deui. Wah, eta Aduh, mudah-mudahan pamajikan tuh nonton. Nu kadua naon? Anu kadua meureun hayang sedekah ka anak fakir miskin. Itu orang teh. Heuh niat. Jeung hayang poya-poya we gitu. Poya-poya. Poya-poya. Bisa kumaha Mang Mod beres urang mah kieu mun hayang beunghar teh. kumaha tah? Kan aya nu ngamen, kan urang sok karunya ningali nu ngamen nya. Oh, nu moal genjring. Oh, guntrang-guntreng bere teh gope. Tangke mah lain kurang. Ngamen cenah deket jeding lain Ek diberes sabaraha? disingkup duit lagi tah. Atuh aing ek ngamen gitu bae. Kebeneran hayang duit we ge. Oh, mah disugna gelenceng. Aduh. Di sebakeun teh. Astagfirullahaladzim, amit-amit ya ulah. Ulah kitu euy. Sebenarnya beunghar mah ripuh ningali ngabandungan beunghar. Ripuh cenah naon we ripuhna cenah? Kahiji urang teh sieun. Cenah naon tah? Mun boga imah gede cenah nu ngagarong. Sieun ngagarong di garotong ku garong. Oh. Aduh, eta garong. Lamun pokona mah teu ngeunah sare we. Teu saya udah bisa sare berarti nya mun beunghar teh. Mau meureun nya. Oh, tapi itu. Tidak beunghar lamun misalkan kieu lah. Kumaha? Sok urang misalkan lamun geus gajihan yeuh karasa geus gajihan. Ai tim mimiti can gajihan mah. Wah, hayang itu hayang ieu pas Pas narima gajihan. duit, Oh, duitna. lain duitna. Oh, kumaha tuh? Sok teu ngeunah da harapan. Eta ting kumaha nya gitu. Eta teh siga nama. Oh, kieu pernah aya carita di negeri Konoha. Jadi aya hiji kaum anu nya dina hiji kaum da hiji lemur ya. Aya nu beunghar hiji, tapi beunghar teh lain. Ladang usaha. Jadi ladang cenah mah ladang babi ngepet gitu tah. Duitna mah loba. Ngan heuh kieu teh Teu manfaat. heueuh jadi siga kumaha nya. Jadi si duit menang kukumpul ku gunduk teh teu dinikmati. Beunghar doleh euy. Beunghar deuleh di tempat ku batur gitu. beunghar, tapi manehna sangsara. Dahar oge atuh kumaha Di alasnya meureun. di alas kana piring pada urang mah mun beunghar hayang kana gayung hayang kana jero. Tah eta ya saya Mang Abraham ya. Mang Abraham kumaha tah masalah
tadi itu kan ngarumus deh. Kan ngarumus. Geus menang sabaraha kali tina togel ya. Heeh. Ngajaran Hongkong cenah ngajaran. Hongkong Ari masang mah minangnya. masang menang. Ibarat kira menang sekali, elehna 100 kali gitu. Aduh Santai udah teu gede ari masang mah 5.000-an, paling 2.000-an gitu urang. Jauh pi beunghareun gitu. jauh ari saha anu merenya hoa eta beunghar tina togel. Aya babaturan geus pernah menang. Pernah menang Pernah sabaraha menang. kali. Menang teh masang cebaneun tembus kabeh. Oh. Kur katinggalina harita hungkul. Heeh. Beuting elehna mah. Eta gitu we. Oh jadi kepancing ya mah ke bawah ku angin. Jadi kabita lah gitu intinya mah urang. Bahaya dulur KHD ya aya naon teh ngaranna bisa aya ngadenge hawar-hawar ti beunghareun kudu kieu tapi kudu tingali heula eta teh manfaat sabab darat gitu nya dimenangkeun lawan henteu gitu bisi naon ayeuna beunghar beunghar tapi jiwa balangsak kenaon atuh Ai beunghar mah waris sebenarnya mah. waris Waris di pangeran di gitu. pangeran Yang harus dikolot lain. Oh eta puguh eta mah beunghar dadak aya beunghar naon teh ngaranna teh Jo beunghar ti orok. oh tempat di orok beunghar sultan nya sultan Malah kieu ai eueuh bagian mah kana beunghar. heeh Mujage jurigna mungeun. pahit Jadi gagal gitu. Mang Abraham pernah teu muja Can mu jamah. Can. Amin atuh naon. ulah Nah, Ulah. kena ka budak ulah bebeja Karunya. ulah bebeja. Mun batut arapaleun bae. kene Ngan ulah lamun para aya umat mun aya dukun walus bejaan dewek. omat para wargi dulu ya ulah ditirunya sebab ieu mah ngan saukur kontennya hayalan beunghar mah da sebenarnya mah dina naonnya beunghar teh lain dunia hungkul beunghar mah Beunghar teh beunghar. nah eta beunghar Bebe beunghar teh cenah singkatan teh kababang ku harta nah gitu lain cukup ai beunghar mah kababang ku harta jeung tadi harta loba kababang percuma adu capeknya Dan Abanungan teh rupa-rupa gelingnya jalur anu beunghar lewat nyerong gitu teh. Aya kanu babi ngepet, babi ngepet aya kanu nuyul, duyul terus aya deui kana naon teh disebutna teh? Derwo. Genderuwo. oh buta hejo teh ya Buta hejo. buta hejo Aya. Pokona mah iku padahal mun aya tong kana babi ngepet, karena naon tah kana cak-cak atuh. mete kate betul curiga batur Urun ngareap ge disangka cak-cak biasa we gitu. ada cak mah mau ngeluper mandi ge aman gitu nya ibagong main lo seluduk wah siap Nah, kudu kitu lamun aya mah syaratna kitu erek. dalam rangka menguatkan iman jadi para warga jadi ulah kagodaku harta anu cek kasar pada harta mah pananya rusak bakal rusak anggar pangbalikan mah karena naon sedek kieu tah sampai meter ke 2 meter nya pangbalikan mah gitu Jadi mulai orangnya. oh gitu pola meter ya Ada ieu lain sponsornya. lain dia cerang ya sabab tadi buing dibuka ya nah euy Takut gitu lah intina mah nya boleh orang ngahayal hayang beunghar. Kan kudu boga ulah ningali jalur singkat tereh ulah nengan nu insan bari jeung teu sesuai jeung syariat benernya da gitu coba bahasa gaul mah perawat singkat naon cing. naon tah Numpak kereta api teh rek nepi. Jalan sorangan pan eta mah. tapi mun boga saguling anggar lilanya di kos kieu lah nyantong lah entong nepi ka neangan jalur non nyerong gitu. nu mengkol dina aturan we gitu nya dina Langer di akhirna bakal balangsa. catet bakal balangsak Aya carita cenah engke teh misalkan beunghar urang heuh katingali ku batur teh ku katingali ku beunghar di dunya teh. Jadi ditu nama cenah aya nu dijieun golodog. dijieun golodog Oh, atuh meureun kadiukan katincak aduh digawekeun we cenah eta oge tadi Di mana? cenah ngajaran. Oh, di alam gitu. Oh di tol jauh. oh di alam ta posisi rumah Nyari edek mah di dinya misalkan geus rungsing bosen ya balangsak rungsing menang togel eleh wae eleh wae dukun eueuh nu metu aya nu metu hiji deui cenah. naon tah Naon? Heuh eta mah mujah keneh. kana naon Karena ka ditu ka gunung naon lah pokona teuing gunung Pancir. lain Gunung naon? teuing gunung naon hari Pur mah sensor we gunung namanya bisi gunung tut sensor bisi diturun bisi ditarean bisa diturutan ulah soalnya rungsing wae nih karunya aduh geus we gawe nu bener
Usaha nu benernya. Kan bener. Usaha gawe teh ngaput kisu-kisu teh ka buri ka bangkung cangkeng. Nu penting mah berkah, terima halal ya. Segala Lamun eueuh di dinya mah anu make baju Bener. gitu. Tukang ngaput. Nah, sarua ya ge topi ge ya lamun ngaput mal aya. Gitu. Jadi Orang teh bersyukur ya karena pekerjaan orang nikmati anu aya keur dijalani gitu. Tapi tetap meureun mimpi mah kudu boganya. Cita-cita mah kudu boga tapi bertahap urang gitu. Ulah nepi ka Bongroy kudu jalur-jalur nu Jalur hideung gitu. Komo kana togel mah da teu karasa masang teh 20, 10. Kuremen mah misalkan 100 kali ke 2 juta Oh, main menang sabaraha? Menang pas secara ketek tembus teh 2 angka. 100.000 kan eta teh. Rugi. Jadi bare papatah coba ka kalawargi sampai ditutup nya. Tak itulah intina mah Beunghar teh entong nguja. Tong muja we kilunya kajian usaha anu bener. Nya bae beunghar ge usaha anu bener mah nu jalur anu bener sesuai syariat kilunya. Lainna cek Mang Abraham kade aya papatah saya keur barudak ya. Keur warga-warga gitu. Keur palawargi sadayana nya penurutan abi lah abi mana pokoknya mah ngebleg gue nya. Lah gitulah. Kitu we nya. Soalnya itu teh terus ada oge asar gitu nya urang tutup heula sampai di sini gitu nya. Terima kasih buat teman-teman semuanya warga-warga Baraya dimanapun wayananya. Terima kasih terus nonton video ini jangan lupa subscribe-nya, share, serang komen-komen, kasih saran kita dong gitu nya. Hapunten bila aya cacarita simkuring sareng urang sadaya ieu tiluan anu matak nyelekit kana Bila aya bahasa bagong gitu. Tah bisa aya bahasa bagong eta mah sanes kajelema gitu mah Bagong asli. Hapunten sadaya, hapunten pasieun sadayana nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresnya.